Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babut tasi'u ari ieu eta bab anu kasalapan wa salasuna jeung 30 tegasna mah 38 piman in nihayati dina martelakeun nyegahna sasambat alal mayyiti ka mayit. Qala parantos ngadawuh saha Nabi sallallahu alaihi wasallam, an nihayatu ari sasambat amalun eta teh hiji amal, isina hiji pagawean min a'malil jahiliyati tina pirang-pirang pagaweanana kaum jahiliyah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man saha jalma fa'ala anu migawe man an nihayata kana sasambat kana tah bukti man aduwwullahi eta teh jadi musuhna Allah, wa malaikati jeung malaikatna Allah, wan nasi jeung jalma-jalma ajmaina tegasna sakabehna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, taji'u bakal datang saha an-naihatu awewe anu sasambat yaumal qiyamati di poe kiamah tanbihin barina ngagoggok kana bihil kalbi saperti ngagoggokna anjing. Wa qala alaihi salatu wassalam, taji'u bakal datang saha an-naihatu awewe anu sasambat yaumal qiyamati di poe kiamah saun barina uek-uekan goiroan tur anu belewuk alaiha eta tetep ka itu naihah jilbabun ari tiungna itu naihah min narin eta tina seuneu. Wa tadou jeung nyimpen itu naihah yadaha kana leungeunna itu naihah ala ra'siha luhureun sirahna itu naihah. Wa taqulu jeung ngucap itu naihah wa wailun duh kacida kaen kuring. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'ana ngalaknat saha Allah Gusti Allah an-naihata ka awewe anu sasambat nalika aya musibah, wa mustami'atu jeung ka anu ngadanguna, wal halikatu jeung ka anu jemretan kana buuk, wal khariqatu jeung ka anu nyoek-nyoek baju, wasaqatu jeung nyoehkeun kerah baju, wasaligatu jeung nyakaran pipi, wal wasimatu jeung kana nyieun karang, wal mustausimatu jeung ka anu nitah nyieun karang, wal saltou jeung ka anu ngajerit, wal murtou jeung ka anu nyabutan buuk. Wa qala alaihi salatu wassalam, man saha jalma naha anu sasambat man ingdal musibati dina nalika datang musibah, kutiba tah dituliskeun naon ismuhu
ngaranna itu man pidiwani digaku amalna al munafiqina kana jalma anu munafik. Waqala alaihi salatu wassalam, sautani ari dua sora mal'unani eta dilaknat duanana fid dunya di dunya wal akhirati jeung di akhirat. Mizmarun kahijina sora suling inda nikmati dina nalika meunangna nikmat, wa zinnatun jeung jejeritan ingda musibati dina nalika meunang musibah. Waqala alaihi salatu wassalam, man saha jalma haroko anu nyoehkeun eman biadihi ku leungeunna eman jaiban kana kerah bajuna au khodasan atawa nyakaran eman khodan kana pipina eman au doroba atawa neunggeulan eman hu kana itu khodan au naha atawa sasambat eman ingdal musibati dina nalika meunang musibah kana tah bukti itu eman asian eta anu gawe dosa Allah ka Gusti Allah wali rasulihi jeung ka rasulna Allah. Waqala alaihi salatu wassalam, la yahilu henteu halal li imra'atin pikeun awewe naon antatruha kana yen miceunan itu imra'ah sa'ron kan sa'roro sihi kana buuk sirahna itu imra'ah sa'roro siha kana buuk sirahna itu imra'ah ingdal musibati dina nalika meunang musibah. Fa in torohat maka lamun miceunan itu imra'ah sa'roro siha kana buuk sirahna itu imra'ah kataba tah nuliskeun saha Allahu Gusti Allah laha ka itu imra'ah bikulli sa'rotin ku saban-saban sahijina buuk hayatan kana hiji oray ala a'dha'iha netepan kana anu meulit anggahotana itu imra'ah yaumal qiyamati di poe kiamah. Wakanat jeung kabuktian itu imra'ah mimman eta ti golongan jalma aso anu doraka itu eman Allah ka Gusti Allah. Wala ana jeung ngalaknat ha ka itu imra'ah saha Allahu Gusti Allah wa malaikata jeung malaikatna Allah wal anbiya jeung pirang-pirang nabi na Allah wan nasu jeung jalma-jalma ajmauna tegasna sakabehna. Waqala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna lain ti jajaran umat kami man saha jalma latoma anu ngoet itu eman al khoduda kana pipina eman wasakko jeung nyoehkeun eman al juba kana kerah bajuna eman wada'a jeung ngagegeroan eman bida wal jahiliyati ku panggero kaum jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.